mata ulah sok pipinteranan ngitung make matematika urang jeung matematika pangeran. Cek urang mamun hiji tambah hiji 2. Cek matematika na Allah mah hiji tambah hiji teh bisa jadi 1200. Bener teu? Nya. Tah mata ayeuna mah kudu sing gede hate bahwa Allah teh nganterkeun takdir dina hirup urang teh nu terbaik jang urang. Moal aya hiji takdir oge anu urang moal mampu melewati mah. Urang lamun misalkeunana ayeuna dibere ujian sakumaha beratna di PHK ti pagawean. Tuluy ayeuna pamajikan gering ripuh. Budak ayeuna rek asup kuliah, wadah teng we kana sirah teh lieur. Kumaha ieu jang kontrol pamajikan unggal bulan kudu panggih jeung dokter. Kumaha ieu jang semesteran budak nu keur kuliah. Sing gede hate ka pangeran yakin Allah bakal nganterkeun hal nu terbaik dina hirup urang. Geuning urang sok pesimis nyobaan lagi acan urang mah. Menta kalau lagi acan geus sieun teu dibere. Penta heula. Menta ka pangeran mah teu cara urang menta ka jelema. Menta ka jelema mah aya kalana kecewa. Berharap ka jelema mah aya kalana urang teh kecewa. Di Arab ieu teh pihasileun bati teh gede da teh jebul deui si horeng nipu jelema teh. Kecewaan teu? Sabab urang berharapna ka saha? Ka jelema. Coba lamun urang berharapna ka Allah, ngagedean hate ku ayatna Allah nu maha bageur nu maha heman dina hirup urang. Rek sakumaha sempitna hirup itu Allah bakal ngalapangkeun kana hate urang. Tah kuncina mah sing gede heula naonna hatena. Geus hatena digedean sok jemput Allah na deuketan. Minimalna atuh ayeuna macan bisa salat sunat, salat fardu we heula sing bener awal waktu berjamaah di masjid tong kaliwat. Bisi berat cobaan heula 40 poe. Sok jang alatih mau 40 poe we. Lamun 40 poe eta berhasil, subuh di masjid, lohor, asar, maghrib, isya di masjid berjamaah. Bari teu pernah leuwih tina takbiratul ihramna imam. Memeh imam takbiratul ihram teh geus hadir aya di masjid. Coba rasakeun 40 poe we ngalaksanakeun eta, yakin bakal aya perubahanana dina hirup urang. Kunaon teh hirup teh robah-robah datara nyobaan tuh da dina hal anu alus. Epes meer urang mah, pundungan urang mah ku pangeran teh. Lah aing capek ibadah we ari hirup kieu wae. Lah capek geuningan euy ibadah kudu salat kudu ieu. Lah percuma kamari salat ge angger hirup mah kieu. Gawe lain ngadol kalah ditarima nu aya kalah di PHK pundungan eta jalma teh. Tah sok sing deukeut heula jeung saha? Jeung Allah na jeung pangeranna. Lamun urang geus deukeut jeung pangeran naon rupa nu dipentat urang burusut gubrag. Burusut gubrag, burusut gubrag. Naon burusut gubrag teh? Papaharin ti Allah. Ketenangan hirup nu dianterkeun ku Allah, kabarokahan rezeki nu dianterkeun ku Allah, kajembaran hate nu dianterkeun ku pangeran jang urang. Tah cobaan heula. Wa naqsim minal amwali, salajengna anu jadi kamelang dina hirup urang teh duit pedah saeutik. Pedah saeutik naon? Heueuh saeutik duit da urang mah hayang nanaon? Heueuh loba duit teh.
diantarkan 10.000 kurang keneh tuh 10.000 mamahinawan zaman kiwari diantarkan 100.000 pan hirup orang telen orang ngumpul pamajikan anak boga opat bari keur memujeuhna biayaan diantarkan ku pangeran teh 500.000 kurang keneh diantarkan 1 juta kurang keneh diantarkan 5 juta kurang keneh atuh rek iraha cukup na maneh teh nu ngaranna duit mah rek saeutik rek loba angger sarua-rua keneh kitu nganaon anu mata jadi pembeda dina hirup urang gede jeung hendeukna syukuran urang ka Allah jelma nu dibere duit 100.000 jeung anu dibere duit 50.000 tetapi dibarengan ku rasa syukur 50.000 teh asa manggih naon nepi kakeun mun menang duit 50.000 teh guat-guat disuhun geuningnya Gusti hatur nuhun sok di kitu disuhun nepi ka disuhun eta duit teh tah nu matak jadi ngabedakeun mah nyaeta gede syukurna da ari ku gede syukur mah najan leutik nominalna itu bakal karasana teh gede bahkan teu boga-boga acan ge ari gede panarimaan jeung alus panarimaan mah itu bakal karasanana teh ya Allah batur mah euy hayang duit sakieu teh hese bieung teuing meunang bieung teuing henteu tah wa naqsim minal amwal wal anfus ayana kakurangan dina jiwa urang ketika urang bergantung ka kolot disuplai hirup teh ku kolot da kolotna beunghar butuh beas kari nelepon butuh duit kari bebeja ke di TF ku kolot teh kolotna teh hos we maot geus eueuh di nu nanggung jawab rek kumaha eta hirup tah matak naleukeun mah ulah ka makhluk cek abdi ge tadi ka saha ka pangeran pangeran mah moal aya pensiunna pangeran mah moal aya maotna beda lamun naleukeumna ka kolot beda lamun naleukeumna ka dulur beda lamun naleukeumna ka makhluk mah aya kalana baheud makhluk mah aya kalana bosen tah matak sing muntang pageuna ka saha kalau wasamarot sagala rupa suplai makanan dina hirup urang itu geus ditangtukeun ku Allah ulah sieun beakeun rezeki ku batur moal mata kaya istilah rezeki urang di dahar ku batur moal geus puguh naonna ukuran jeung takranana urang atuh ayeuna saimah aya 7 sirah urang jeung pamajikan tuluy ayeuna boga budak 5 tah 7 anggota keluarga teh masing-masing itu mawa rezeki sewang-sewangan budak geus puguh mawa rezeki nu cikalna mawa rezeki nu adina mawa rezeki nu katiluna mawa rezeki nu bungsu ge mawa rezeki moal aya istilah budak ngadahar rezeki kolotna moal mata tos puguh bagianana ti ditu cenah geuningan geus aya nyampak di hareupeun urang tapi geuningan sok di daharna mah ku budak beak ku budak pas gira urang dahar ka mana ieu bagian jatah bapak di imam cenah ku si cikal berarti lain rezeki urang najan milik urang eta teh pan teu sakur milik naon rezeki ngan setiap rezeki itu pasti milik mana buktina urang ayeuna ieu dahar sapiring tuluy tina nu sapiring eta teh leup tuang karek 3 uap geus orolo ongkek kaluar deui dahar teh tah dahar nu kaluar deui mah eta mah lain rezeki da rezeki mah kuduna nyangsang dina peujit jadi tanaga jadi daging jadi kulit tah eta ngaranna rezeki jadi energi ari kaongkekeun mapan kapiceun ka ditu nah lain rezeki urang tuh geuningan
aya istilah rizki nuges puguh, aya sesuatu nuges puguh asup kana baham tapi cantang tuh jadi rizki urang mah ku Allah teh dipacelengkeun deui kaluar. Tah matak ulah sieun ku urusan naon? Ku urusan rizki. Cenah hirup teh geuningan atuh da kumaha ieu teh asa sarareuseut ieu komo zaman kiwari mah. Komo ti saprak aya perang mah geuning hargaan teh jadi naraek kana keresek-keresek we nepi ka mahal. Kudu meuli ayeuna mah serenkeun we kalong. Lamun Allah geus ngatur sagala rupana eueuh nu hese. Jika modelkeun kieu ayeuna urang teh dipikakeun ku batur, ya Allah abdi teh capek pisan dipikakeun ku batur. Iraha atuh ya Allah si eta robahna jadi bageur ka abdi. Ngadoa mah beurang peuting, ya Allah sing bageurkeun hatena sing nyaah ka abdi, sing resepkeun ka saha ka abdi. Lamun hayeuh tuluy we berpikirna kitu capek ayeuna doana balikeun, ya Allah kiatkeun abdi nyang hareupan jalmi model kitu. Solusi eta solusi nu ngaranna solusi teh lain berarti kudu batur pro we ka urang. Lamun ayeuna urang menuntut ka Allah batur teh kudu pro, teh sakabeh jalma resep ka urang. Nu ngewa mah anggar we ngewa, masing nempo kalusan urang ge jalma nu ngewa mah bakal tetep ngewa. Cacakan nempo hadena ge ngewa komo gorengna meureun kitu. Ngan meureunna ketika ayeuna aya jalma anu pro aya jalma anu kontra dina hirup urang, ketika nyang hareupan anu pro kudu sing lempeng, nyang hareupan jalmi anu kontra ge kudu sing lempeng na jalur teh, kudu sing sarua. Ulah gara-gara aduh eta euy dihareupeun aing hoream panggihna mengkol leos ka ditu, da embung panggih jeung beungeut nu model kitu. Atawa kurang teh ditanya ngadon kalah haseum miceun beungeut jelema teh bade ka mana, urang geus senyum-senyum geus dodongkoan geus sopan urang teh teu dijawab-jawab acan tong kudu nyeri hate. Nu penting urang geus ngalakonan kawajiban urang ka manehanana. Tamatak ayeuna kieu tong berharap tong mikir alusna batur jang urang. Da eta mah lain tugas urang, eta mah keun tugas manehanana. Nu kudu dipikiran mah urang kudu sing alus jeung batur ta eta. Mun ayeuna konsep hirup urang-urang alus jeung batur, rek nyang hareupan nu kumaha bae oge mah lempeng we. Beda lamun ayeuna urang lamun yang hareupan jeung jalma anu mikangewa ka urang, aing geus hoream pangijeng si eta teh. Ditanya ngadon ngabaeudan, disopanan ngadon kalah calutak jalma teh. Lamun ayeuna dituntut batur kudu hade, awas ya deuleukeun isukan ku aing dibales. Eta mah capek lamun hirup kitu wae mah. Tah jadi nu kudu dipikiran mah kaalusan urang jang batur, tong teuing kudu mikiran alusna batur ka saha ka urang. Nu penting urang persembahkan nu terbaik jang batur, cenah nampi syukur, cenah teu nampi paduli teuing da teu ngarepkeun apresiasi di jelema. Tah kudu sing lempeng hirup teh. Sabab dina tungtung ayat saur Allah wa basyiris sabirin, jalmi anu mampu sobar itu bakal menangkeun beja pikabungaheun ti Allah. Naon pikabungaheunana? Wa innama yuwaffa ujub ajrohum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Jalma anu dibere kasobaran ku Allah
jalmi anu mampu sobar dina nandangan perihna kahirupan, dina menghadapi situasi kos kumaha bae, itu ku Allah bakal dibere cek kosong, dipersembahkeun jang urang, sok maneh tulis hayang pahala ti aing sabaraha. Pahala tina salat berjamaah mah puguh 27